Mama Bakri dek ditanya masalah ku Kiai ti Jawa Tengah 10 masalah. Mama Bakri geus nyieun heula we masalah 10 masalah nu bakal ditanya. Diteunden di luhur di dinya. Ngebeng-breng gede. Terus tempelkeun di dinya. Tamu datang Kiai di Jawa Tengah sababaraha Kiai di antara Kiai Abdul Hamid. Waalaikum cek santai Waalaikumsalam. Mangga cali-cali cek duduk bere cai. Bari kieu neuleuhan lafad-lafad nu aya di dinding di antara nu kabaca jahil percis naon nu deuk ditanyakeun geus aya kabeh di dieu. Masya Allah cek Kiai di Semarang. Ieu mah teu kudu kapanggih jeung mama, urang geus dijawab ti heula di dinya. Ya Allah ya Rabbi. Mun urang bisa kos kitu pake main cimplong gua. Waduh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Iyalah hamba-hamba Allah. Diberenya ku Gusti Allah, tapi jalanna mah biasa bae. Henteu asa aing, henteu kumaha. Masya Allah, kitulah ahli-ahli Allah nu geus datang ka tahapan ma'rifatullah. Jadi urang ya tercengang kadang-kadang, kaget kadang-kadang, enggeusna oja heueuh. Ieulah ilham terhadap para aulia-aulia Allah. Masya Allah karim. Aya Kiai hayang nyaho ku tenar-tenarna Mama Bakri kaistimewaanana. Maka datanglah salah seorang santri tim sir Kiai. Hayang nyaho kaistimewaan Mama Bakri. Katropong ku Mama Bakri. Padahal nyana teu ngomong kasaha namu sanggeusna namu milu ngaji katempo meureun ku Mama Bakri. Mama Bakri ngabahas bismillah ti mimiti ba huruf jar ismi majrur huruf jar lamad jana kasadzahir. Ismi mudhaf Allah ismun karim mudhafun ilaih ar-rahmani jadi sifat awal ar-rahimi sifat hakiki ari pelanggaran beres. Ku Mama Bakri dielal bismillah subismina subismina su ismun susimun laji fi'lun. Terus ususlatu domatu alal wawi terus datang ka beres dia. Terus ku Mama Bakri teh kitu diasupkeun kana pan ma'ani. Terus diasupan ku pan naon kitu mantek. Terus pan bade. Didinyalah timbul munazoroh. Rame bismillah teti mimiti sakali ngaji 2 kali 3 4 kaharti keleh ku santri-santri. Barang geus saminggu mah geus teu kaharti. Eta cacak-cacak santri baheula. Kuari mang mimiti ngaji ge haju teu kaharti bae kan. Terus kadituna eta Kiai tim sir teh senyum-senyum bae. Seminggu masih kaharti. Barang geus lewat ti seminggu mah nyana geus teu kahartieun sarua bae. Pohara jasa ilmu. Tidinyalah langsung manehara yang berguru ilmu hakikat ka Mama Bakri lantaran kanyahoan isi kandungan hatena hayang nyaho coba ilmu mama datang ka mana ieu ku mama diteruskeun ba terus deuk ka harti deuk henteu terus bae hoyo datang ka teu ka harti ku jan. Kitulah ahli-ahli Allah. Jadinya kakak taslim berarti istimewa Mama Bakri. Itu orang mun ngaji di Mama Bakri biasa baik. Artinya biasa baik. Biasa eueuh leuwih tapi ketika yang masalah anu rumit seakan eueuh masalah nu rumit di otak Mama Bakri. Iyalah ahli-ahli Allah. Almarhum Abah kitu agrat mitoha Abah Bapak kolot kula min jihati Umi. Manehna santren di dieu sanggeusna jago nasrib segala rupa bahkan hikmat ge jago jasa. Nang tangan gelutnya nama sebab boga rasa ti Banten. Wah, tuh golok mah jadi potong-potongkeun ku jana. Ieu tah Bapak kolot masantren lah ka benda bareng jeung Habib Lutfi. Habib Lutfi mah rada ngoraan nyana mah kolot. Habib Lutfi budak.
ngaji beres terakhir ka Mama Bakri ti dieu heula ka imah ti imah kawin sanggeus kawin terus pasantren dah bil barokah tabaruk ka Mama Bakri pasantren ka ditu naik kareta langsung datang sanggeus datang disurah ku mama cak mama teh mama santren bae bagus tabaruk bil barokah lain letik-letik ganjaranna ngan tetep ai qadaanin mah kudu diqada salat eta di kareta pancen diqada asa dipupuhan mah pan beungeut nya anyar pan qada cak mama kudu diqadaan ngaji mah gampang qada heula be cak bapak kolot maka aing mah eta bang aduh cak bapak kolot geus aing qada bae heula kodo langsung beres isuk dah ngaji deui magrib ngaji mah geus bisa cak diana maju aya ilmu jurigan moal beres segala hikmatan geus pasrah bae ka Allah maningan gitu kudu segala tuturak digolok tuturak ditebak jang naon heuh cek ke bapak kolot ka aing deui bae kaing deui bae jagana satungtung can dipicin mah ilmu disurah bae isuk ngaji kitu deui bae hook meureun eta ilmu nang muasaan padahal mah perang henteu naon henteu jang naon cenah ilmu kos kitu jalamun paeh mah teh jadi siksa cenah ilmu kos kitu teh ke isuk ngaji kitu deui bae kaing deui bae piceun ku nya geus mal diwirid-wirid ilmu hikmat mah geus bae geus pokona ngaji ieu bae mah nasrib ngelal ngasal geus sapinah geus sabae geus dikadinyakeun bagus cak nya qada geus ilmu juri geus dipikeun ngan aya kedeh cak nya eta di jero hate aing si cicing di mitoha apa di imah sorangan di mitoha apa di imah sukulon haju boga pikiran kos kitu sedengkeun pan bapak kolot kitu tah aing si cicing di imah apa di mitoha di imah apa di kanyawan keneh bae tah aing di mitoha apa teh teh naonan cek Mama Bakri teh make jeung boga pikiran-pikiran kos kitu atuh ieu pasrahkeun bae ka Gusti Allah ja ibadah mah di mana ge jadi bedek di mitoha ka Allah ibadah deuk di lemur sorangan ka Allah make jeung hayang ditutur-tutur ku masyarakat ka Allah deuk di mana bae hirup Allah ibadah bae urang ibadah Allah mah di dinya aya geus teu kudu mikiran hayang boga santri hayang boga masyarakat tamah ria nu kos kitu mah aduh aing dipeupuhan deui bae cak mitoha beres geus aing mah geus lah kumaha Allah bae geus lah geus kumaha Allah bae beak geus kabeh di jero hate teh geus kabeh kumaha Allah bagus kuari mah cak cek Mama Bakri geus di jero hate teh geus lempeng kuari mah hiji kodong geus eta pan batur teh jola lakon eta santri teh anu saja betul nyaho pan ai kasorangan mah nyaho aing eta ilmu juri geus dipiceun cicing geus kuari mah geus lempeng jasa kunaon haju mikiran kumaha napakah kega ada pakahan pamajikan jeung anak ti mana atuh kulaon boga pikiran kos kitu teu beres boga pikiran apakah kitu mah ibadah encan naon encan lempengkeun ka Allah ti pondok keneh ulah mikiran apakah jak kuari ge usaha henteu naon henteu kawin dikawinkeun haji di modalan eta nang saha atuh ka ditu lagi moal teu kitu kajen kumaha ge heueuh oge nya cek bapak kolot jija heuh as dilempengkeun kakarak lempeng geus kuari mah geus lempeng cakna ngaji nu bener tetek saha tanu nganyahokeun kos kitu pana eta ya Allah ya Rabbi karasa ku soragan bodoh mantak geus cek bapak kolot ka dieu bae ngomong ngajina naon aing mendek ngaji ilmu marifat bae disurah deui bae sagala hayang ngaji marifat sagala naon kajawan bae aing kudu kumaha tuh ieu cek eta geus kitu kajawan bae ya Allah ya Rabbi lain letik Mama Bakri masya Allah
nu mantak teu eureun-eureun di zarahan lain ku muridna jeung alumnina bae berbagai manusia berbagai kalangan zarah kunaon masa hirupna geus usul ilallah